jeung enjing warga sadayana ieu watak pondok. Aya kejadian gempa bumi di wewengkon Cimahi dinten Salasa jam 7.15 waktu Indonesia Barat. Leresna gempa kalayan kekuatan magnitudo 4,5. Karasa rada kuat, tapi kaloba warga nu kaluar ti imahna bari panik. Henteu aya korban jiwa. Gempa nu karasan Cimahi ayeuna Numutkeun BMKG, gempa anu karasa teh nyaeta gempa dangkal anu ti sesar lokal atawa vulkanik lain ti sesar lembang langsung. dimana tempatna gempa eta di Cimahi. Epicenter gempa ayana dina jarak 12 km di timur laut ke kota Cimahi. Di darat kalawan kedalaman hipocenter sekitar 5 km. Sakumaha gedena gempa anu karasa di Cimahi jeung sakumaha parahna. Di Cimahi teh gempa teh anu karasa teh 2,3 magnitudo. Karasa nepikeun ka Cihideung, Lembang, sareng Parompong. Biasa disebatkeun sasar mana nu nyebabkeun gempa, di sasar Lembang atau napi sasar Sajen. Idealna lain di sasar Lembang, tapi di sasar Sajena atawa kegiatan di Tangkuban Parahu.